Oke lur, tepang di sarang channel Mang Pewat TV anu madodet yang mengerikan lur. Jadi konten ayeuna Mang Pewat bade nge-review stadion tempat Persib baheula zaman perserikatan latihan. Oke lur, kumaha keseruana? Oke, gaskeun lanjut madode. Nah jadi iya teh lur, OTW heula ka lokasi lur, gaskeun lur, madodet lur. Cicing keur ngaliput. Lur. Jadi geus nepi lurnya ya di lokasi. Ya urang eureun heula. Oke lur, jadi kebenaran ayeuna Mang Pewat aya di lokasi di tepatnya di stadion daerah Margahayu. Urang review langsung tah lur, ieu stadion teh lur jiga kieu nya lur. Baheula keur zaman perserikatan dah. Stadion teh jiga kieu lur. Jadi aya tribun di tribun VIP. Urang ngaliput ke gerbang utama. Nah, jadi gerbang utama teh sigah kieu lur tah. Jadi dia ngejeblak stadion angkasa. Aya gerbang utamana dikunci lur, ditutup. Sabab jarang dipakainya lur. Urang coba ke gerbang sisi. Urang liput karena stadion karena tribun jeung kana jukutna lur. Oke, gaskeun lur, madodet lur. Oke lur, alhamdulillah gerbang sisina bisa asup lurnya. Ayeuna urang review tribun. Nah lur, jadi stadion teh sigah kieu lur, baheula keur zaman perserikatan dah. Tah ieu urang review tribunna lur. Oh mantep lur, jadi aya hiji tribun di tribun barat. Urang coba cek kaluhurnya. Oh mantep lur. Tah jadi ya tribun barat lur, tah mun lajote di dia tuh. Loh, euy kacita itu gawang kaciri lur. Lah itu gawang. Jadi ieu teh baheula konon katanya stadion ieu teh pernah dipake pemain-pemain Persib latihan keur zamanna can aya stadion Siliwangi, Sijalak Harupat, GBLA. Jadi baheula teh Persib latihan di dia lur tah. Dan ayeuna mah jadi kondisinya sigah kieu nya lur. Kurang terlalu bagus lah gitunya intina mah. Aya tribuna juga kieu lur. Oh. Kurang lanjut ngaliput ka handap lur. Ka bench pemain. Ayo gaskeun lur. Lah lur. Jadi ieu teh keur bench pemain. Ofisial, staf, pemain cadangan segala rupa tadi dia lur. Nah. Itu belah ditu hiji deui sarua. Keur bench pemain, para pemain Persib nu rek siap ngegas pertandingan. Nah, jadi kondisi jukutna teh sigah kieu lur tuh.
Dah kondisi jukutna nyalurnya. Jadi penontonnya di ditu tuh di luhur ngan aya tribun barat hungkul VIP, jadi ngan aya satribun lur. Urang kurilingkeun posisi sakurilingna tadi sigah kieu piuna lur. Posisi di handap. Madodet. Apapun yang terjadi, semangat kami takkan mati. Raihlah kemenanganmu, doa kami bersama.